Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cik malaikat antil kumul jannah surga. Wahai jelema nu iman tur amal soleh berangkat. Surga nu bagian maneh geus jelas. Ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh. Uristumuha. Dua urang boga tempat deui. Masya Allah. Bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir. Wah rajas. Waduh, lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70. Wah, teu bisa ka mana. Gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masya Allah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh. Itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad, maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh. Duh. Geus ngeunaheun jasa pokona urang di sorga. Kuari mah urang sorga geus cicing di sorga, urang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ke ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Hoi tong mana tingku haramat samiliar jelema. Hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangeng ceuli. Oh didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi. Carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga, mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga, mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana. Henteu lain bareng kabehan ngomong boh sakumaha abri. Abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan. Siap dan ngomong kabeh bareng teh. Aya kelompok itu, kelompok ieu aya saurang-saurang. Nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama. Nada ashabul jamah ashaban nar. Al jamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat. Maknana engke bakal diwarna-warna. Berarti mungkin per kelompok, mungkin perorangan. Nah, bisa saurang kapanggih jeung saurang deui. Aya jelema ka sorga ku ari ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana. Tedi sia di neraka. Aing di neraka. Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu. Aduh jeung aing babaturan keur di dunia. Poe di neraka sih. Kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir. Baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engkoh material ko ahut.
tadina orang nyokot paralon kanyana, nyokot kayu kanyana, nyokot engsel kanyana, bahkan sok ngobrol ibrak di akhirat na orang maka sorga, si ahut maka neraka. Kok di neraka? Iya. Kenapa kok neraka? Ya nggak iman. Waduh kok, aduh, di neraka ya panas ya, jangan ngomong. Aduh. Atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engkekan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka, jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada didinya. Waduh jutu. Mari teruskan aing. Emang kau nak tuh bisa jing. Aduh, langsungnya nyari takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol tak perorangan ngobrol. Urang ngobrol jeung sing kahut. Jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si teguan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafirnya geus jelas-jelas ahli neraka. Atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Nyaho kaler kidul nya. Geus teu nyaho naon teu naon. Kasanga saya kira aya di langit aing. Di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha cek. Goblok nyabu mah kos kitu tolol. Saya kapanggih jeung saha? Waduh, kapanggih jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah blon. Nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena, ngadengenya na mantes rajabannya na asa ka langit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing jeung Jibril naik buruk ya kan. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jabu. Gele mah kecil jabu. Mantep guys. Tambah ku ekstasi. Dicarekan geus seurinya. Syakran. Tolol sakikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh, eta jelema nyabu teh kos kadari. Di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa, polisi, abri nyararabu geus teh aneh. Ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae. Kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing. Ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa. Abri nu mana mun bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi kerang di mana bae lo. DPR ge nyabu sarua bae. Sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan leuh teh wajan. Eta sasangeunana bae gue aing bae aing menyaho. Sia teh lo boga ka nyaho. Sepira dagang toge itu siapa? Emang kiai osok beberangkatan gitu, tetep kudu beberangkatan nyaho mah, nyaho jasa, nyaho di mana kiai? Makana ceng. Dah, ahli sorga nugas aya di sorga, berbagai kelompok. Berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngagero. Weh tadi kok ahot, waduh kamu di neraka ya? Iya nih an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga, dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki.
telah nyata sekarang. Saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, ya kebetulan kiainya juga bukan Kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya, dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritainnya. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gua panas nih. Saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika nyawan ku bupati ka aing diondang teh yang poho tamah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab, muhun jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita, fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimbahkan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh?
alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang lanat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah di samping eta ngahalangan deui kanundek iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak nih, lihat nih mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan, dak kadong, tahu kadong lu? Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta menang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan? Jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba ya. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu. Saya mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen tah mah Kristen, masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik.
mahal murah hidayah Allah nu ngatur ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung Abu Jahal kurang kumaha pinterna mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa kaya rayanya nama pakaian anak mun kuarima puluhan juta tetapi diberi hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana terang di hareupnya hidayah hehehe atuh hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seuris ya seun sarikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititah nage nyampai-nyampaikeun bae ulah sok marah duh tak budak kunaon teu nurut ka aing ye titah nurut ge lain kasih ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan ka kiai tampiling habak sama kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae lu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia ge jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi ya lain titah nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe deui nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar datang kadinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz teh kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya mah deuk ngayahudikeun Islam urangna bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kakarak dibere kreditna ge urang ngelain kakarak dibere televisi bage ngelain dibere tayangan-tayangan bage urang ngelain datangkan teu berjamaah mimitina kabelah ditu lemah teu salat dia tuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi urang emang sireman ganti tolol ki aja tolol itu boloon bin tolol gitu gerak tuh nanti ngomong alay Yahudi atau aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka itu Yesus Kristus atau aing mah Allah yang Kangjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujianna ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia geura dakwah di dieu je tolong sebangun panasna amat dunahan jangan di dia ngembangkan Kristen Aisyah geus salat ngan tilok salat teh mah orang pada yang seri Aisyah balingeun teh ya tuh pokona mah aing mah teu salat ge ai kudu nyana ngembangkeun ieu bentar aya ngomong
Atuh pikiran siapa heulanan kudu soal lah kalau mau naon siapa kono tak sebab nu kos kitu mah okos bener bae engke da tidak boleh tidak boleh tidak boleh panggil dan aku pendeta kamu ini ada apa sih pokoknya nggak boleh ngembangin di sini nggak boleh kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak punya bagus lek tuh bawa mobil saya yang mana oh no makasih ya yang kurang lembur kemarin dapat sih galak amat kita ngomong lah masing-masing basi agak ngomong masing-masing basi jadi orang negara demokrasi itu nggak sebaik kurang-kurang nyana-nyana kok beda jeung kamari lo ngomong itu sih ganti mobil mana lah masalahna tuh kan ayo tuh sholat tokos gitu ayo sholat lain ibadah teger mah ngaganggu karena sholat aing ngaganggu karena perjalanan ibadah aing itu beres di kajian kukumaha eta urang kan kababawa urang kuari make pakaian ketika Natal milu make nu moncongom ka dieu milu trompet milu urang lamun nyaho sejarah nama sedih sebenarnya kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella pan Spanyol teh negara Islam mantak loba ulama jebolan Spanyol orang Spanyol ketika raja tersebut ningali kebiadabanana maka dibrondonglah muslimin tembakan ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah.